obrolan jelema kecuali di eta obrolan di eta riungan hiji nitah sodakoh. Ayeuna lain nitah dicontohan ku BBC sodakoh. Atawa nu kadua amaro bisodakotin au ma'rufin atawa nitah alus. Dia mubalik geus nitah alus. Tadi cep sanud geus ngajak sholawat perkala alus wungkul. Enak kuring ceramah deui wae mun ngadengekeun mah deui insyaallah elmuna. Au ma'rufin au islahim bainan nas atawa ngaislahkeun jelema nu keur papaseaan. Mudah-mudahan kamari gara-gara pilpres eueuh nu pasea. Paduli teuing nu jadi presidenna baturna nu paseana urang. Rudet bener teu. Apa? Gitu. Jadi teu kudu riweuh. Tapi kan katepatannya jeung tatangga. Selain tadi kubur teh moal ku Prabowo, moal ku Anies Baswedan, moal ku Ganjar Pranowo. Selain mun pae dikubur teh ku tatangga. Bener tau dah. Jadi penting ieu teh kumpul kabeh. Sanu ngayakeun di acara BBC. Buah batu korps. Ai kuring mah jeung ketua umumna sobat Dalit tiba heula Kang Mugi Sujana. Nah, sareng Ayuda kenal di TikTok. Well. Ai anjeun kenal Kacep Sanudin naon? TikTok. Ustad Hadad naon? Ai jeung Jujun? Teu jeung aing mah sia wadul. Tiba heula ge wawul generasi tua mah ieu. Bangsa emak-emak gitu kan, kecuali generasi milenial. Sabab kuring geus teu narima onangan di tahun 2018 sabab gering, stroke ringan. Jadi kuring eureun teu narima onangan lain teu payu, murudul nu onang mah. Ditolak kabeh demi kesehatan. Sim kuring aya mah ngurus pasantren di Garut da santri loba aya 1.500 santri kuring. Ayeuna nembe sakitu mudah-mudahan tahun ieu namehan deui. Gitu. Nah, ayeuna mah geuning bet daek heuera ku Ayuda. Jadi Ayuda teh geus datang ka ditu ngajakeun ngalongo kuring. Kuring ditelepon. Ku kabeneran waktuna teh pas tadi teh kuring teh di Jakarta. Tos ceramah di kantor wakil presiden tadi teh isuk-isuk teh. Ah daripada balik ka Garut yang geus belok ka dieu. Pan satu kali mendayung 2-3 pulau terlewati. Di Jakarta menang, di dieu ge bakal menang doa balagung siapa duit. Cok Ustad Hadad meni pede ieu ge encan. Di dinya mah sesa urang, cicing. Junior cicing tong sok macem-macem. Junior bat cicing kumaha senior heula. Batak sabab ka senior tadi ge kebegitu kana panggung, duanana nitah diuk wing teh era langsung didiukkeun di dieu teh. Da kuring mah hayang diuk dihandap. Ngan dipaksa ku Cep Sanud jeung ku Ustad Hadad kita diuk di dieu. Disemajarkeun eta si Jujun. Teu make otak ngajedog. Da dipaksa ku jelema dua eta. Teu dibenyeng, pan aing mah jiga doma adu aing pan. Diuk we daripada jika mah adu dibenyeng ku itu dibenyeng ku. Ciri ieu barudak teh boga adab kanu jadi lancip teh. Ciri ieu budak teh boga jiwa kasantrian. Pan loba generasi milenial nu teu boga jiwa kasantrian. Ek nuluykeun Ustad Hadad. Jadi ieu teh keur nyaritakeun kanikmatan nu keur dibejakeun ku Ayuda kasadayana. Nu dititah ku Allah lain parentah saha panitah Allah mun boga kanikmatan bejakeun. Panikmat teh dibagi dua, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Ta ijad mah ieu ta beungeut awak urang. Pangalus teh panggorengna di ranca orai teh di kebun binatang mah pangalusna. Sok teu percaya ka ditu. Urang mah coba tingali urang tafakur, pan urang neruskeun nu dieu. Ieu buuknya buuk. Uing geus kolot ena sudah meninggalkan dunia hitam tuh geus rada barodas ena mah. Tuh, jadi Bu tinggal. Urang ieu ngaran buuk, bulu di mana tempat beda ngaran jelema mah. Coba domba di luhur tapi ka handap ngaranna bulu domba. Tapi urang coba ieu ngaranna turun
seetik bulu tuur, turun seetik bulu bitis. Kumaha? Teu meunang anu kaliwat atuh, balikan deui, awas kaliwat. Naon ieu? Rambut, alis, bulu panon, oh nya bulu panon tak kaliwat, bulu ir, kum, jang, bulu dad, bulu tu, bulu bit. Naon kaliwat mah? Baok. Jolo itu ya Allah eta. Eta mah atuh keun PR. Sok urang tafakur. Allah nyen buuk sabaraha juta jelema hirup gara-gara buuk. Tukang sisir, sisir kerep, sisir carang. Bener teu? Pangkas rambut timimiti cukur rambut tapi ka barbershop. Padahal sarua keneh tukang cukur. Dan pada rada gaya saeutik. Penyanyi Nining Meida gara-gara buuk terkenal. Rambut panjang ngarumbai disangke panangan nyampai lalaunan rarai tangga rangkulan karaos pade beunghar torojo aya de penyanyi di Jakarta rambut siapa ini kasih bikin tak enak hati. Semalam tidur di mana? Semalam mampir di mana? Semalam singgah di mana? Mana? Tuh apa maneh? Cep Sanu selamat apa? Ayo kitu apa? Takol padahal cek, tapi kompak urang mun maca Quran di Allahan gerak urang ceknya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Tuh cek kompak cek. Kompak. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bakuna kawarun ma yarshabun. Tong dialohan atuh siapa? Saking Allah pi ka mangkunang ka warung mayar sabun Allah. Ceulina pasang ceulina. Mangkuna ka warung mayar sabun Allah. Tara balik. Pasang ceulina ngaji teh pasang. Siga bulurah rapat di kecamatan cek bu camat teh. Ibu-ibu kepala desa, kalau PKK kita mau maju, kita harus banyak melakukan approach. Da bari nunutan, ngadengekeun anak, kadengna teh lain approach, emprut. Balik ka imah teh ka salakina teh, "Papa, cek bu camat cenah lamun PKK di desa urang hayang maju, urang kudu loba emprut." Cek palurahna teh, siapa takut? Emprut we, jadi PKK teu maju anak murudul. Matak pasang ceulina, ya. Tuh rambut tanya Allah nyipta. Ya orang nuluykeun Ustad Haddad tadi mau ngaji ieu. Tadi batul ijad eta teh. Tadi lamun irung sadituna dina tarang ngarebek bener teu? Allah nyiptakeun halis sidau payu bulu mata aya geuning paranti ngalentikeunna bener teu? Eyeliner bener teu? Terus waduh mun dihitung Masya Allah sabaraha juta jelema Allah nyiptakeun bulu wungkul pika bulu nu handap we pan bener teu? Kade tapi
tapi ulah sok tua teh kaluhur tangkal jamu. Sirik kan majir rezeki budak. Budak leutik. Naik kana ulul tangkal jamu. Ngaliwat haji. Turun. Ya. 1.000 serius cenah. 10.000 cenah. Balik calana. Gitu. Bebeja ka inungna alah cenah. Anak aing ge dibere 10.000 komun aing nu naik. Naik inungna teh teu pake calana. Kana tanggal jamu ngaliwat deui Pak Haji. Turun. Ya 1.000 beli silet. Tuh tepikan ka alat ngurut eta pan aya bener teh. Allah nyiptakeun buuk. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Jeung dina diri manehna maneh teu ningali teu nenyok. Syukuran manu tadi we ngiceup teu tingali. Sabaraha kali ngiceup. Tarik napas, nu teu narik napas bengek pokona mah. Tarik napas kabeh, TV pake tarik napas bareng. Ayo, 1 2 3 tarik. Kaluarkeun. Balikan deui. Kaluarkeun. Nurut teh siga budak TK heuh. Ari ieu oksigen mahal murah. Jika rumah sakit oksigen ditapelkeun mayar henteu. Ari ayeuna mayar henteu. Sabaraha kali garenghap sapoe sapeuting. Teu ka itu. Matak naudzubillah lamun jalma mesti kene arah. Nah Gusti, hirup teh meuni kieu-kieu teuing. Iraha aya udah jiga aing. Loba jelema kitu. Batur nyeun imah, manehna nyeri sirah. Batur meuli parabola, manehna meuli paramek. Batur meuli kulkas, manehna hareeng. Batur tumpak mobil alus, manehna tumpak amulan. Paeh. Kasalaki pan teu syukuran karena penghasilan salaki pan beda-beda salaki penghasilanna bener. Ingkigna salaki lempang teh niat ngajemput rezeki. Doakeun. Balik salaki ngalengoy kudu siga kolot urang baheula pun biang almarhumah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anha. Upami pun bapak wangsul macul ti sawah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anha tos araya sok ditetep. Jika namun cara ebit ge ade mah meureun kieu bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Bapak baheula mah awak teh sembadak dada bulukan buluan. Ayeuna mah bapak teh menerang kebog meuni begang mata kitu ge bapak teh ripuh ngurus abdi jeung barudak. 8 pan ieu anak nu bungsu mata teu pati jangkung beakeun cisusu. Panu cikal mu sasadat kieu nyusuna tah. Aing mah bungsu kieu cek sanoda. Ngagenyel. Anu kaji mah ngagenyol. Aing mah ngagenyel. Basasuna mah beda saeutik beda harti. Nu kaji mah ngagenyol doker anak kahiji, ieu mah ngagenyel. Bapak cenah da lihat. Aduh bapak cenah. Bapak tak kitu ke bapak teh capek beureun kitu buka rebigna. Cek pun bapak teh lapar mah teu aya rencangna pata aya belut, muka duduk kuy cetok aya belut garing. Da menang macul. Deg-degan, tapi nikmat teh hirup teh. Imah teu gedong. Imah teh imah bilik. Coba jelema ayeuna. Salaki datang, mana duit? Ieu malin awewe di dieu keur nyaritakeun awewe di ditu. Nu ayeuna keur di darieu kitu. Ku ayuda teh kita 1/2 jam ieu teh keula. Kumaha? 5 menit, kita tadi teh 5 menit. Jamna meureunnya. Sia mah kitu gablek jam murah teh. Teraskeun ya teh. Moal capek
saha nu capek Pak Jujun wios Pak Jujun capek karunya henteu kesebeleun urang dieu nya jigana ajengan pae ge kajeun boro-boro ngaduakeun ini datang narima sayana ngaran-ngaran bubur macul sabaraha ribu ayeuna mapan Masya Allah di mana duit kudu cukup kana naon atuh sakieu tuh tinggal itu gedong bilik ai maksud maneh naon mana heuh teh nyong gedong bilik teu naon maksudna imah aing bilik sosoranganan nu sejen mah gedong heuh atuh dalin teu hayang bapa ge pangieun gedong da kumaha kamampuanana sanggup teh nyeun gedong teu sanggup tah budak urus aing rek ka Arab ini pan ka Arab jadi teh kawe bener teh kabayang Gusti bapa nangeyong-ngeyong budak dengkleng dengdek anaking di ayun ambiing ularung singcu pangijeng peting mahidep cicing di pangumbaraan nya rizki buburu jadi TKI da sedih aing kuduna inungna nu ngeyong budak bapana nu neangan gawe ya mah bapana ngaudak inungna ngagadekeun awak di Arab hayang naon gedong geus 2 tahun telepon Pak anggeus gedong teh anggeus teh kana 2 lantai di mana duitna kana mah nambah deui di dia 2 tahun deui pulang salakina ngadaguan 2 tahun oge pan geus aduh ya Allah lalaki teh ngitung usuk berat ieu rek ditambahan deui 2 tahun tambahan deui 2 tahun balik geus 4 tahun ngagadekeun awak jadi 2 tingkat gedong keur sosonoan jeung anak pamajikan tiba-tiba gibeg lini 7,2 skala Richard mun ibu cicing di imah gedong sigrong 2 lantai datang lini gede rek kumaha naon keluar nah bet keluar sieun naon sieun katingang mun katingang ku gedong bakal naon aya jelema pae katingang bilik hidup imah bilik cek aing oge syukuran baheula imah bilik ki datang lini hese kaeong-eong imah gedong mah tuturubun ki bari ti gorowok lain datang lini karek dalikir tarik dibere amanah diajak dikir tarik mung naon dikir tarik teuing kana lini ti gorowok jadi siapa dikir tarik teh lamun dibere lini kakarek dataek dalakir dikir tararik teh ayo sia mikir kan udah seragam terus lunasan seragam gratis tipe Yuda luar biasa orang nih mah batur mah yang seragam dan siapa yang kredit ayeuna mah da usum kurudat kredit teh ayeuna mah jelema teh lain kabeli meuli ari meuli mah ieu boga duit 10 juta ge bisa mawa mobil ngan unggal bulan cicilan riweuh mata hirup mah di bejaan ya syukur nikmat ya ulah sok meuli tapi kudu kabeli ai kabeli mah sesadahar sesa make aya sesana beulikeun eta kabeli motor ulah maksakeun mobil ke mobilna disada nyuk coba cek mobil aing resok cash gitu atuh mah aja nyindiran ye nyuk benangan nyuk nyiap mobil batur jalan raya disada leasing eta teh meuli nu kitu teh ngaririweuh diri tong sok ngaririweuh diri rupa saayana qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutikuhu seutik perkara bisa syukuranana leuwih alus tibatan loba perkara tapi teu bisa syukuranana da kabeh ge geus akhirna mah nu beunghar siga ayuda maot
Nu miskin siga Ceijah pahe. Maot kabeh ge teh camat kabeh ge. Hei manusia tereteteo. Eta mah lagu ibu eta ieu mah pae nu pae, lagu nu pae. Naon kumaha resep laguna teh? Heeh, kumaha laguna teh? Sebujur bangke teh. Mimitina. Kematian mimitina kata-katana odah seteh. Kumaha? Pinter si Ece. Jasad pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Dawa gitar, piano atunya geus kok sorangan. Mata kieu mah amplop kudu gede teh lain kunana da sagala diborong ieu mah. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Hos dijieun tina taneuh didiukeun di luhur taneuh dibalikeun deui ka jero ceunana ceunani tina taneuh ceuimas tina ayuda tina kenteng tina jadi ayuda jeung kenteng adi lanceuk. Ustad Hadad tina Kang Mugi tina Jujun Junaedi tina Ari Coet tina jadi Jujun jeung Coet. Kalau selama ini diri berhiaskan Mas Intan permata berbandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Tuh udah orang-orang saorai mah gak ada ngepae teh keprok. Lain Gusti, aduh abdi teh sadu amal naon kadang diri terbungkus kain kafan. Kumaha? Siga milu mayar wae sia teh. Terus ya teh terus. Emang tukang parkir terus-terusan. Ni'matul ijad. Nu kadua, ni'matul imdad. Ni'matul imdad dibagi dua. Hiji nikmat diberi rezeki ku Allah, dua nikmat diberi iman Islam. Makana untung hirup di ranca orai. Masing sok banyiro ge baheula. Keun bae sabab mawa iman masing Islam turunan alhamdulillah. Lamun hirup di Texas, boaina jadi kafir dan jadi mukmin dan jadi muslim. Alhamdulillah. Kade iman Islamna ulah kagoda. La ilaha kalimah iman. La ilaha nafi illallah isbat nafi meniadakan isbat nan sebgeun. La ilaha
sing ngagerem atuh nyebut ilallah teh. Pak Jujun meni kudu tarik-tarik teh, tarik mana jeung kahayang maneh? Sia mai kahayang tarik dikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Dinafikeun, nu sok jadi pangeran teh naon? Tah duit. Pikariweuh jeung salaki teh pan gara-gara duit. Bener teu? Pika nyangangang ka salaki rek lebaran teh rek bulan puasa. Tanggal 3 ke puasa geus ngomong, "Bapak, ari baju ke lebaran teh kudu dicicil." Salakina geus ngawuleung we karek 3 poe puasa. Geus ngomong-ngomong baju lebaran. Aya pan ibu-ibu di ditu mah kitu. Ngan bejana itu urang ditu teh nurutan urang dia kitu. Teuing teu wawuh cenah. Lain eta jeung gigireun wawuh. Eta si eta ngomong teh. Ampun, ngajar apa wae tah. Awewe mah kitu awewe mah ya Allah, lamun keur salaki loba duit, waduh. Teu sirina didengkak-dengkakeun. Bade bapak. Salaki keur tegablek duit mah ditoel oge. Kieu. Kunaon mama amek-amekan ngarti we. Naon ari mama duit. Meni siga jablay selain. Idza da'a ar-rajulu muratahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anat hal malaika hatta tusbiha. Di mana awewe diajak sare ku salakina nolak, salakina ngamek, maka malaikat ngalaknat kabeh ti langit kaeta awewe tepi ka subuh. Sok sia dengekeun mending ngalayanan mending dilaknat. Sing tarik mending ngalayanan mending dilaknat. Ka bapak-bapak ngutos lami teu dilayanan. Murid ti dieu cobian ditoe. Wilujeng dilayanan. Nah gitu kudu ya. Pesawat siap mendarat, kudu langsung ngajawab landasan siap menerima. Lima pesawat siap mendarat. Mohon maaf landasannya sedang berkabut. Ke pesawat naragrag di Saritem. Baheula mah aya kana Saritem mengkol ka gardu jati katelahna kebon tangkil tempat anu pasti Saritem tempat nu nyempil bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut ta eta. Hah? Aing mah gaul atuh teh. Pan uing baheula nu nutup Saritem teh jeung Kang Dada Rosada baheula jeung ajengan Son Haji. Saritem ditutup teh. Alhamdulillah. Jadi usah panjang teuing pokona kitulah. Kae lamun hayang panjang deui onang deui ka dieu. Sabab ayeuna aya santunan loba santunanana beweung teuing kitu. Aya 2 nikmat, ijad syukuri bentuk tubuh nu pangalusna, nu kadua imdad. Syukur nikmat karena urang dibere iman jeung Islam. Mudah-mudahan sadayana sing istiqomah megang teguh iman Islam. Mudah-mudahan kasehat ayuda sareng renrengan sing digentosan ku Allah berjuta-juta kali.